wabarakatuh. Urang ti kelompok 2 bade ngadamel vlog kange tugas bahasa Sunda nepangkeun Abi Nurani, Abdi Resti, Abdi anu lintang, Abdi Aktif, Abdi Putra. di dieu urang bade ngadamel ka emaman khas Sunda nyaeta ka emaman tahu gejrot. Wilujeng nonton. kange bahan-bahana aya bawang berem, cabe, bawang boda, sareng gula Jawa. Di dieu aya panyedap rasana sareng gula. nu pastina tahuna. Di dieu urang bade ngadamel samarana tahu gejrot.